Satu lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ke langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ke alam Jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ke alam laut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit bebas ka laut. Modar. Eta mah. Tuh kan berarti aya. Sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyarita gede eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau bener di mah ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana atuh sia hujan jeung teu urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam Jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh lamun eueuh wae atuh hese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak tah. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian MS dan garang PNS, kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jeung tamakur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul akba latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun
nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunna nu garoreng engke tahali asupkeun ka kurang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya hese dua deket takwari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mangayakinkeun moal bisa khusus. Wani disumpah, "Lah sombong cenah kuci, aing waktu sombong-sombong mah aing mah." Waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun. Naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit. Henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyedek diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia negara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia. Deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar je sok orang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian saku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede tuh malusu teh basar bae mending leg-leg picet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun di hareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah boho itu biasa tah eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh atau ilah nu boga hikam kula mah nyambung doang
cak Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kalau menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing ja sia mah sia bae aing ih engke beda urang lamun oh heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusyuk aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ka alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ka alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan ku ari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ka perkebunan ku ari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan
sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejong eplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neulepas sawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele sagala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak anti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kok kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datang ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing tabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan meunang mah eupan hiji masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji atuh mana ngoloso deui teh kudu bebeja tah kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan hayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetepina lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula ka beladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama
kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa Nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku ari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tatangkalana rareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrik da gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4000 nu pararae sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu pae mejeunana Pakistan kamari 2500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu ku kumaha dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan ayeuna ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade
ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah iyalah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun tanah jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana nggak tahu nggak pemajikan aku udah ngaji teu ngaji pada ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu pingping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablaonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaih isin wari istisqa urang ngajak saha ndek ngajak saha istisqa ndek ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae oh puasa heula
3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih bingung kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sini panas bebek panas Wah kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek wari deuk isis kok kalau embung sahabaturna isis kok sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tak bungah luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kangjeng Nabi papan di masjid di pun Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kurang emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan banjir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran pan teu datang ka maksud teh mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah, kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh. Coba ayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu. Embung. Mun ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkan iman urang tingkatkan takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu we Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa
sia cek Gusti Allah ningkat ya cek aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi naorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya teh tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Muhtanem Senawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja jangan ada. Oh iya, bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrolnya gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain make ieu ngobrolna. Urang ngadan urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Troh ngobrol jeung tek besi aya di kuburan nu ngahaneng eta okos naon eta geus ulah diberjakeun lah pokona mah eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh terus mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jak jangan pokon uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu tek-tek bae kalem geus mah teu kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi tuh kos kitulah lain make ieu lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu alam itu mah alam malakut teu kudu sebab urang kaambe ku malaikat sengit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat mah di luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit
Urang tahajud tengah penting malaikat nonton nyaun malaikat mual kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang penting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu. Waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat teman ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluy ti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti kurang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian helan, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggalin, nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang guari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol. Wari mah di HP na teges masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopeah mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadradasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karan di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji kuari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua, sinpani
dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai nabae anu jadi panutan di NU geus disogok atau komo bangsa atau komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat teh mah bener lain lalagan ya bener ya setik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah iya tuh lama gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Wow, timana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit. Ente tertarik geus mun urang nyebuteun maunat gede teh geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaran-ngaran manit mah gede teuing Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pamarentah rusak kiai rusak umat leuwih rusak pamarentah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada ai bener jasa moal rada untung kiai deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese rada be rada nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur kuari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas. Ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalayah nu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat. Ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang mah aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah teu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deui nage atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae
sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teh hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba dihareup aya kitab mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV dihareup tipina aya jang di tengah tipina aya jang di dapur tipina aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ya rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar lit taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia apa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia eta bagus itu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongo. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua aduh kuari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabbi awa amina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul
titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan. Cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun belah jasa ruabe itu kiai awas ya tsunami datang sia. Ulah ngarasa aman. Ali-ali negara tina siksa Allah. Sebab telurut ka Rasulna. Awas ya siksa ku aing cek Gusti Allah. Duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah. Yogyakarta penting ku Allah. Berang Padang Masya Allah karim. Urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deule. Tuh Yogyakarta, tuh Padang, tuh tsunami. Tuh Ciamis, Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah. Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah. Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah. Kade ulah ngarasa aman. Kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada. Geus dipersiapkeun kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat jang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaho naon ditanya geus hujan entos Kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh masyaallah. Tinggal aya Karawang na doang geus lain tina cai hujan, tina jatiluhur, tina kiriman-kiriman itu. Senyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah, dak nu madak di urang di urang sadane bocor. Ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian, sadane kandas, bendunganana bocor, nu kasedot adalah taneuh. Nek kumaha deui? Rahasia Allah. Keur ditegur urang ku Allah sia ade. Kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam. Balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, kita nurut ka Allah, ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia ku aing. Ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya. Kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieuan. Tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani. Nurani atuh timbul ieu masyaallah karing ararese amat. Tuh orang lamun nyebut nurani ngeunaan asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah tah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil, gesel.
ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun deuk hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda deuk hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing brot atuh kiamat cilaka ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Saja saya. Oh, ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Nyana nanya, kayaknya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupeuhan sia ini tia ka ditu bisi ka peupeuh bisa da kiai aing cenah kos kieu mah jawabanana ye jago tuh kiai kabeh dosen-dosen ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekan kan malaikat Jibril teh ku ari ku bom batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai tadi mah batuk bae ku ari teh ja marah mari kiai bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cek eta kiai kiai kolot juga gak amat cek bisa jadi kos gitu
lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril, geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun jakeun balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nyana jakeun teu aya aing aduh serem jasa teh kiai jakeun iya awa amina ahlul qura masya Allah tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna beuh meyakinkan kiai kos kitu geus tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah dek nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakeuna teh ye datang deui teh mahasiswa kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa aminalul qura dua ayat afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah. Nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teulis sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceurignya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge Mufasir tanya ka Mufasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko ku ari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung ngawana ku ari geus tobat nya mah dipenta ku ari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun
sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehna sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem, sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi cenah kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Hirup kene Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungan ya nama. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab non ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus ya nama. Ku hari mau sajadah, sholat, boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup. Tah, nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ku hari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan. Lamun ahli negara wari brutal, moral nara rusak, kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia tahu wilayah kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar deuleu kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagaan. Gunung nu ku ari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa di obatan batuk bae terus ke gunung teh. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero teh. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh. Panas sing hade. Teguran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan. Jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu mah teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu mah teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyieun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Ya, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih, mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tukangan nasehatan Golkar atau kos gitu mah. Tilok bareres. No bener dengan nasehatan anak. Masya Allah Karim. Nah iya ditegur ku Gusti Allah. Deuleu umat nu baheula. Teu nurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Deleukeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun.
maka apakah ngarasa aman ahli-ahli negara karena pangupaya Allah yakni istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kenikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kenikmatan sehat kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang kuari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang urai barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamin ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas orang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia orang teh bagian anu kesekianana weh luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang ketika orang dibere awak sehat kurang dipake muyah maye lalagaan heureuyan pake maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah cek nya aing teu naon awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing deui lain lalagaan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal dibere siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah
tengah rasa aman karena panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi. Jelema nu ngarasa aman jelema rugi, jelema nu ngarasa tenang jelema rugi, jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah, baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional, awas sing ada. Ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor, kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi. masyaallah kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam